Tapi upami kapungkur ieu nami lembur teh tos Cidaweung, Bah. Memang tos Cidaweung. Ngan aya cariosan sepuh-sepuh kapungkur. Antes sing teh Cidaweung ari pek teh kapanah teh ieu batu Cidaweung teh ieu. Pangdaweungan eta tah batu eta. Kemungkinan baheulana teh di dieu teh aya kehidupan gitu secara eta mah Abah mangemu teh sabab ieu aya pemakaman di luhur gunung anu sakitu ngarebuna. Ngan ta tahun 2017 nya Abah teh kadongkapan ku pek bawa heuyeuk masyarakat maneh kana kaimanan supaya jadi jalma anu harade. Insya Allah ieu kampung Cidaweung teh bakal berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar sahabat Lemirah dimanapun berada. Alhamdulillah ini di samping saya sudah ada kasepuhan dengan tokoh setempat. Kita langsung kenalan saja dengan Abah Asep ya, Bah ya. Ya. Nah teman-teman, Abah Asep ini selaku ketua RT di ini wilayah RT berapa, Bah? RT 0409. RT 4 RW 9. Abah pertama kita dari Lemirah hapunten merenya ngawagal ka Abah pada eta taros seputar lembur ieu seputar tempat ieu hoyong terang gitu Pak. Aya Bah mah panginten asli di dieu merenya? Asli mah Abah di Garut, kawit mah di Garut, di Maktal. Oh. Ngan ari karuhun mah ti Limangan Abah. Di Limbangan. Alhamdulillah. Jadi nah Abah dongkap ka ieu teh kampung naon namanya teh Bah? Kampung Cidaweung. Kampung Cidaweung, desana desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas. Oh, mangga. Nah, Abah dongkap ka Kampung Cidaweung ieu tahun sabaraha, Abah? Abah dongkap ka Cidaweung teh tahun 87. Oh, 87. Tahun 87 kapungkur teh tina. Nyasil tina kasombongan diri Abah sebagai makhluk. Oh, kumaha teh kumaha kasombongan kumaha maksudna, Abah? Abah teh baheula kantos malum nuju ngoranya. Aduh rerencangan orang Banten. Namina teh si Asep, sok disebatna teh Asep Hideung namina teh kitu nya. Mangga. Anjeunna teh gaduh papacangan urang ieu Ciberem, Cigadal seberang ditu wilayah Bogor lah. Abah teh nganteur caritana mah, nganteur nganjang apelah. Tak ada kapungkur mah kebon teh keneh ta wilayah KUD anu wilayah ayeuna janten Masjid Al-Budur ta eta di KUD eta teh masih kebon teh. Ta Abah teh istirahat di dinya. Aya bahasa Abah anu sombong. Kasombongan diri Abah. Bahasa Abah teh kieu. Sep ari sia menangkeun awewe teh urang mana-mana daerah kieu. Aing mah teh sudi cek kitu ceuk Abah teh. Sanajan golis beunghar oge kitu ceuk Abah teh sudi teh eta berarti kasombongan Abah. Meren mun bahasa mun cek Allah teh sia mah makhluk. Padahal ku aing bakal ditempatkeun di daerah dinya. Tatina cariosan eta teh tahun 80. Zaman rokok Piltra. Oh nya. Oh. Zaman rokok Piltra ari teh tahun 80. Tahun 80 eta cariosna. Nah, nya Abah teh tahun 80, 81, 82, 83, 83 mulang ti Cipanas ka Limangan. Ngadon ngobong heula sakedap hoyong diajar ngasro gitu tah. Tidinya 83, 84, 85, 86 Abah teh aya minat hayang jantan tentara baheula mah. Oh, masyaallah. Hendak kabitah yang jantan tentara ceng teh kitu tah. Tahun 86 berangkat ke Bandung. Tah di Sipur di Bandung di Sipur 11 sampai Muhammad Toha. Linggih satahun di dinya teh. Ngadon daftar tapi teh aya izin Allah pangintennya Abah teh. Henteu eta teh hasil tah. Teh aya izin Allah berangkat di Cipanas tahun 87 langsung papenak sareng pibojeun Abah. Kitu nya beragna teh urang dieu. Kitu sejarahna teh. Tah Abah teh 87 teh nya nikah ka Umi. Oh, alhamdulillah. Asli Umi urang lieu. Oh, asli Umi mah di dieu. Ana jantan Abah meureun selingi diri teh suaminya Bahnya. Suami. Nah kapungkur Bah nuju Abah pertama dongkap ka ieu atana pinetap di dieu. Ieu teh tos aya lembur atau teu teu acan Bah? Kapungkur mah lembur nu ageng teh bedeng anu rame teh Cipancuh. Ari wilayah Cidaweung mah 7 suhunan, gubug gitulah. Nya
ukur sabaraha hiji nu dikenteng teh kapungkur teh. Lah pokona teu layak bumi ge kapungkur mah kitu. Masih ku eueuh anu ku talaha buka kapungkur teh tah. 87 teh namanya 7 suhunan ngadirikeun Jumatan ge abah mah ti 7 jalmi harita teh. 7 jalmi nya. Ayeuna mah dugikeun katos teu cekap masjid teh. Mohon alhamdulillahnya bahnya mohon. Tapi upami kapungkur ieu nami lembur teh tos Cidaweung bah. Memang tos Cidaweung. Ngan aya cariosan sepuh-sepuh kapungkur da Cidaweung mah tiasa diangge lembur. Pantes sing teh Cidaweung ari pek teh kapanah teh ieu batu Cidaweung teh ieu. Pangdaweungan eta tah nya batu eta da anu tiasa diangge lembur mah Cinangkod berarti Cinangkod mah nya itu nu ayeuna disebat Cidaweung eta teh Cinangkod. Kaditu nya wahangan Cinangkod ieu teh tah. Itu dihanap teh itu ti ditu na Cibeet. Janten kampung eta teh kahapit ku eta teh. Nya Cidaweung kitu pantes cing teh. Jadi aya batu Pandaweungan ieu tah. Jadi asal muasal lembur Cidaweung teh dina batu eta nya bahnya. Nuhun eta sejarah. Upami batu lawang aya lalawana teh eta bah. Batu lawang mah saurna teh batu lawang mah upami teh lopatna uping wartos teh ayana teh di batu lawangnya. Batu lawang mah teh acan terang abah oge nami batu lawang. Cuman di dieu mah meureun asana Cinangkod eta teh nya. Sabab di aya batu Pandaweungan. Kaditu 17 deui ka luhur 17 teh eta mah pemakaman. Kemungkinan baheulana teh di dieu teh aya kehidupan gitu secara eta mah abah mah ngemut teh sabab ieu aya pemakaman di luhur gunung anu sakitu ngarebuna. Mohon kitu tah eta. Nya. Jadi memang seueur buktos-buktos anu sepertina kapungkur teh di peradaban kehidupannya mohon tah eta. Tahu pami tempat ieu bah di punden ieu kapungkur nuju pertama abah ka dieu sapertos kumaha di dieu bah. Kapungkur teh ieu teh masih Tegalan Lemo. Abah terang mah paranti abah oge ngalalemo teh ka dieu teh terang seueur batu kieu da teu katingali. Baheula mah teh ukur jalan satapak rasa guru gitu tah. Ngan ta tahun 2017 nya abah teh kadongkapan ku tim Green Circle 2 jalmi anu namina Kang Fajri sareng Kang Suhe ari teh Kang Suherman. Nya anjeunna neliti ieu prasejarah painten ngan nyata laporan ka abah ka Cidaweung. Nya abah oge teras ngikuti ternyata leres yang tadi dia teh aya eta gitu. Tanyeuna anu eta mah anu terang sejarah, paham sejarahna ieu gitu. Tah eta. Berarti upami kapungkur mah sia teh acan sareng Kang Fajri mah teu aya lalakonna naon bae di. Teu aya ngan hari nya kitu abah ge secara ieu mah kitu nya sok rajin kadongkapan nu bangsa nu geungan abah mah teu pati eta gitu teu pati direspon gitu nya di dieu teh. Kan katos dongkap ge ka abah pamit teh. Sering gitu. Sapertos kumaha teh abah pamit tiasa dilalakonkeun bah. Nya eta teh kieu sejarahna pek bawa heuyeuk masyarakat maneh kana kaimanan. Supaya jadi jalma anu harade insyaallah ieu kampung Cidaweung teh bakal berkah. Bakal maju gitu ngan kumaneh kudu dibimbing eta masyarakatna gitu dibawa kana kaimanan anu kuat eta teh nu amanah teh karitu wae mohon ti dieu teh kana kasayan kana kasayan alhamdulillah sok giatkeun peribadahanana giatkeun naon istilahna teh majlis taklimna kitu mata kabah mah eta dina eta ge pas janten RT teh gitu tah. Berarti bah kapungkur di dia abah kan ngayakeun Jumatannya pertama abahnya lalakan mohon kapungkur berarti teu aya Jumatan meureun teh aya ka arca kapungkur mah lebih meureun nya mohon ka arca teh ka ditu ngan abah sok nyalira we gitu kapungkur teh ngan abah teh ngemut kieu aduh masyarakat nu ieu kumaha ieu taraja rumah kumaha ceng angke mau urang ngayakeun supaya masyarakat teh paham tentang Jumatannya di Cidaweung kitu alhamdulillah akhirna ku abah meureun dimulai nya bahnya sampai dugi ka ayeuna meureun ayeuna mah aya mah nya bahnya aya nama tos teu cekap mah Cidaweung ge jamaahna ge nya jamaahna ge itu tah. Nah, teman-teman ternyata Abah Asep ini adalah ketua RT ya Bah ya yang bertugas sebagai RT-nya itu lebih dari 20 tahun ya Bah ya. Janten ketua RT Abah ti 2011 margi kawitan ieu diakui pemerintahan waktu harita teh Pak Babinsa Babinmas sareng Abah kempel di Bumina PAOO nya Pak Babinsa Pak Babinmas ka Abah teh
sok ustad cenah ge aya nama saha tunjuk ku ustad anu kedah janten RT di dieu nya ku abah teh ditunjuk we Pak Sukarno ti Ciamis tah sok Pak Bapak mah di pemerintahan di ditu ngurus mah abah mah di masyarakat di dieu tah kitu harita teh janten ku anjeunna dietakeun alhamdulillah seur kamajenganana begitu Pak aktivitas di desa teh kanggo masyarakat kanggo perkembangan Cidaung teh alhamdulillah seur kamajenganna dugikeun ka tahun 2011 mainan hari 2011 duka teuing kumaha eta mah masyarakat meureun hoyong eta deui kitu nya pembaharuan deui malah harita teh bet abah nu di eta teh dan ketua teh benernya banyak berarti di abah mah di tahun 2011 cuman dia dibentuk aya ke-RT-an di tahun 2004 nya. Oh, mohon jadi abah mah tugasnya di 2011 ya bahnya. Terus sabaraha tahun teh bah? 2011. 15 ya 16 tahunnya. 14 tahunnya. Aya 14 tahunan nya bahnya. Nah, abah hiji deui mungkin nya bah ikan abi tos sabarawihan ka dieu terus terang karena perjuangan wargi di dieu, perjuangan abah, perjuangan Kang Fajri. Harapan abah gitu bah mengenai situs Punden teh sapertos kumaha abah? Harapan abah mah mudah-mudahan ka para pemangku kebijakan anu dilaluhurnya nyuhungkeun ieu teh dilestarikeun dihejokeun deui ieu gunung-gunungna supaya naon henteu erosi lah istilah nama ulah dugikeun ka ieu wilayah gunung sapertos kieu teh ku sayuran kitu kirang sapagodos abah mah cocok keneh ku kayu-kayu nu teras gitunya supados ya sabab ieu kasebatna kan penyanggah ibu kotanya urang mah puncak 2 puncak 1 ge sami meureun penyanggah ibu kan lamun ti dieu gunungna gundul tiasa banjir ka wilayah Jakarta Bekasi Karawang kan Baturoge repet tah urang dieu teh hoyong nama pribados mah ieu teh dihejokeun deui gitu penghijauan gitu tah gunung-gunung teh anu layak di sayuran ulah dugikeun ka anu lamping di sayuran ulah abah mah hoyong teh anu mana kitu eta mah anu kedah di kayuan mah kayuan supados dilestarikeun alamna teras ieu naon ditinggal sejarah karuhun baheula teh ulah di eta nyuhungkeun dirawat nyuhungkeun dibere sok masyarakat abah pribadi warga masyarakat Kampung Cidaun khususna berdayakeun lah da ari ku masyarakat hungkul mah moal kadugaeun nya teh atuh ari ditepang ku pamarentah mah ku para pemangku kebijakan di luhur tiasa painten aya danana kitu nya painten tah kitu nyuhungkeun teh Pak Bupatina Pak Gubernurna oge palih dituna mah Pak Presidenna nyuhungkeun ieu teh diperhatoskeun kitu tah ulah dugikeun ka direksak aya tangan-tangan perusak itu dia teh mungkin dilestarikeun eta painten harapan abah mah amin alhamdulillah jadi paniatan abah mah hoyong ieu wilayah teh tetap lestari nya baik dina segi keadaan alamna baik dina segi ieu peninggalan sejarahna nya mohon nah abah meureun upami teh aya nu bade dicarioskeun deui dilalakonkeun deui meureun bilih abah bade kegiatan meureun cekap wae nya abahnya tuh nah teman-teman tak lupa kurang doakan ya Abah Asep teh karena ini dari pandangan kami ya dari pandangan saya teman-teman Abah Asep ini adalah sosok aparat sosok tokoh setempat yang insya Allah amanah Abah teh ini karena tadi kita sudah ngobrol banyak ya bagaimana Abah menjaga amanah sebagai ketua RT bagaimana Abah menjaga sebagai tokoh masyarakat sebagai Abah ini ternyata Bapak Ustadz juga di wilayahnya banyak alhamdulillah nah teman-teman kurang doakeun ya Abah Asep teh mudah-mudahan pangertaya Abah teh sing dipanjangkeun yuswana sing disehatkeun jiwa ragana sing disehatkeun jiwa badana sing didibatkeun milik rezekina mudah-mudahan Abah biasa terus istiqomah ya banyak jaga amanah karena Abi pribadi salut karena prinsipnya Abah jadi prinsipnya Abah sebagai ketua RT sebagai tokoh setempat ini patut diacungi jempol teman-teman kita patut berikan apresiasi sekali lagi kita berikan doa terbaik untuk Abah Asep Abah sebenarnya masih kena betah mungkin secekap heula mungkin pamin di lain waktu urang tiasa ngobrol deui abdi meureun aya ngahaturkeun nuhun pisan ka Abah tos ngaluangkeun waktu tos tiasa dokap di Lemirah mudah-mudahan di lain waktu urang tiasa pendak deui insyaallah. Saya meureun teman-teman terima kasih kita pamit langsung undur diri kita sampai jumpa di video berikutnya salam lagi dan cerita sejarah Lemirah Abah tuh nuhun sami-sami